Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangudi sareng simkuring Mang Ian Kidemang Gunung Halu dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang balawargi sadayana? Atuh mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina waktos ieu simkuring sejanderaskeun hanca anu katunda dina dongeng anu judulna Nu Geulis di Pasir Ipis karya Kang Rompis bagian ka 36 nya. Pokona mah 35 mah sesek napas pokoknya sudira pokona mah katinihan kamari teh hanca dugikeun ka silumannya anu diutus ku eyang lamping teh nya keur ngadodoho we mun aya mah drone gitu nya mun zaman kiwari mah ieu mah siluman da dukun dia col teh aya siluman sejena datang kira-kira bakal gatalut moal silih jengut eta jurig jeung jurig teh silih colok liang irung nya silih penyeng taeun silih tengka silih degungkeun. Ulah kemana-mana tetap manco di channel YouTube na Kisah Tanah Sunda. Namung satacana dilajeng sakali di kade ulah hilap anu tacan subscribe kana YouTube simkuring nyata YouTube Kisah Tanah Sunda sareng YouTube Kidemang Gunung Halu mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jejer anu salajengna oge nu sanesna. Anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan atuh mugi asing tiasa janten rencang anu ngahibur ka palawargi sadayana nya. Nuju aktivitasna di bumina, di kantor, di padamelan, di tempat konveksi, di kendaraan, di tempat cukur, di pasar. Pokona mah kum kadulur-dulur nu aya di lemur baraya anu aya di kota oge nu aya di pangumbaraan di luar negeri seurnya wargi urang teh nu nuju damelna anu nikahna ka urang luar negeri nya ngupingkeun dongeng teh janten landong ka sono ka lemur urang sadayana. Mulai ngeleg mah urang make ieu mulai seep kuotana bala warganya dah kumaha tuh. Oke ulah hilap di like di komen pokoknya mah mun teu komen tingalikeun dicegat nya ajakan tatangga dulur baraya RT RW nya lurah teh supaya subscribe YouTube na Kisah Tanah Sunda gitu. Ajakannya paksa teu daek jekok tak gitu nya. Langkung saya dilebetkeun karena speaker aktif supados dina YouTube komena itu palawargi teh dina live-nya live TikTok tapi diangkat karena YouTube sakali di upami seueur kalepatanana hapunten da simkuring mah sanes ngadongeng dina radio gitu ieu mah versi simkuring we gitu nya janten pesan-pesan ngamanfaatkeun masukkeun pesan-pesan teh lewat kieu atuh sapertos saumpamina ngaraos kahibur ku ipedaran dongeng Sunda teras palawargi teh hoyong nyawer tah aya kana nomor dana tah eta pan aya dina radio mah moal aya daku iklan dibayarnya ai simkuring mah usaha tuh dibayarna ai kamu ini ulah pembukaan lila oge nya sareng ulah di skip iklananya da bager eta pamit di skip teh sami sareng masihan sesuatu ka Mang Ian teh ya supados naik dolarna cenah da uyuhan atuh ngonten dongeng dina YouTube banyak 1 juta sebulan gitu pala warganya teras kanggo ngupload sabaraha giga teh karena YouTube pan pangenten simkuring posisina aya di sisi leuweung nu memang mobil ge teu dugi ka dieu teh jalan satapak janten ada abot gitu udah nganggo kuota janten saweran di palawargi sadayana janten media oge nya kanggo simkuring share kuota dina nguploadna pokona mah ieu mandiri daya sponsor supados teu nyangkulung ting kana waktos hayu urang sami-sami neraskeun hanca Nu Geulis di Pasir Ipis bagian ka 36 mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung
Sabot siluman anu ngaranna Sidur Galapati keur ngulincer. Aya nu datang kadinya kalayan hiji cahaya bodas. Ari anu datang teh daya lian iwal ti Tumenggung Wanayasa. Mata Sidur Galapati ngakeburu hurung, leungeunna anu rangwas geus maleber pikeun ngayakeun serangan. Saha sia teh juri goreng sopak? Kumawani kumelendang ka dieu ha? Pokna Tumenggung Wanayasa panona muncereng ka Sidur Galapati. Ari Sidur Galapati teu warane imbalan, panona anu ngari sabelah teh molotot ka Tumenggung Wanayasa. Tetela eta teh makhluk goib kawas manehna. Lamun ninik kana pangarti mah geus tangtu Sidur Galapati teh bakal eleh babar. Hampura Gusilah, kula teh sasat keur baluung teh alatan kalangsu kala manusa. Nu mata kukurilingan we di dieu. Walon Sidur Galapati kapaksa nyieun ekol ngabohong bisi katohian paniatan dirina ku Tumenggung Wanayasa. Sokomo mun seug apaleun dirina ditahan yang lambing mah geus pasti atuh bakal jadi mamala gede pikeun dirina. Nu bener sia ngomong teh. Wiraku aya pantar dedemit nepikeun ka kalangsu sagala. Disasabkeun sia teh ku Google Map ah. Pok geura balaka. Saha sia teh nu sabenerna? Uga tujuan naon pangna ngurilingan bumi Raden Suryalagawa. Kitu ceuk Tumenggung Wanayasa. Panona beuki muncereng ka Sidur Galapati. Kula mah geus balaka lamun keur kalangsu. Piraku naman kukurilingan ukur tambuh laku. Lamun teu mah boga niat teu bener, teu kudu ngurilingan heula imah Gisilah. Tadi ge kula geus asup manten meureunan ka jero imah. Tapi kula candang tu bisa asup kitu bae ka imah manusa lantaran kawengku ku aturan kabatas ku mangsa. Gisilah oge geus pasti ngarti kana perkara eta mah. Ceuk Sidur Galapati keukeuh ngaku lamun dirina keur kalangsu. Sidur Galapati geus tangtu moal wanieun patelak jeung Tumenggung Wanayasa. Inyana bisa ngukur pangawasana manehna moal mampu ngalawan Tumenggung Wanayasa. Leuwihna ti eta Sidur Galapati keur ngulur waktu sangkan bisa ngejati dinya. Pikeun saheulaanan mah kula percaya. Tapi wayahna Andika kudu milu heula ka kula. Kitu ceuk Tumenggung Wanayasa. Boga karep rek nyerek ka Sidur Galapati. Ke heula Gisilah, ulah janji newak tanpa bukti. Sagala perkara ge kudu puguh jujutanana. Tu bisa janji keur kitu bae. Ceuk kula tadi geus balaka lamun kula teh kalangsu di dieu patempatan. Walon Sidur Galapati tetep bae mere alasan ka Tumenggung Wanayasa. Ye, dewek teu boloho sia. Piraku aya nu kalangsu hantem ku kurilingan. Dewek teh salaku goib anu ngaping ieu patempatan. Ti mimiti sia datang ka dieu ku dewek ketak Andika geus ditalingakeun. Lamun Andika teu boga itikad goreng mah geus tangtu moal loba alesan pikeun milu ka dewek. Ana kitu mah teh tela Andika teh dedemit anu rek nyieun karieuhan. Mangka tada siap pangawasa dewek kurang ajar. Ceuk Tumenggung Wanayasa. Geus apa lamun eta dedemit teh miboga paniatan goreng.
Dina gerakan anu kacida gancangna tumenggung wanayasa ngibaskeun leungeun katuhuna. Barasat aya cahaya bodas ngabarasat nojo kana awak si Durgalapati. Puguh we si Durgalapati teh tangka ngaranyu teu boga panyangka lamun tumenggung wanayasa langsung nibankeun pangawasana. Dampal leungeun si Durgalapati teh ngabeber anu maksudna mah arek ngabendeng pangawasana tumenggung wanayasa. Wus. Marengan ngakibegna awak si Durgalapati tina dampal leungeunna kaluar cahaya beureum samangsa dua kakuatan diadu kadenge sora anu ngacelekur kawas gelap salah wayah di luhur langit pating barasat cahaya kawas kingkilaban. Awak si Durgalapati ngacengkang meh-mehan murag kana lemah, tapi samangsa arek dipindo deui ku tumenggung wanayasa, awak si Durgalapati teh geus ngiles manten. Tumenggung wanayasa ngagebeg, sabab ti samemehna geus nibankeun pangawasa gentur lumaku, ieu pangawasa keur ngungkung makhluk siluman atawa dedemit sangkan teu bisa ngejati dinya. Tapi tetela si Durgalapati bisa kabur sarta leupas tina pangawasana nyaeta elmu gentur lumaku. Tumenggung wanayasa ngawatek pangawasa sejena sangkan bisa nyusud ka si Durgalapati. Hanya akal teu kasungsi ukur glebegna peuting anu mongkleng. Jadah teh aing cileureun nyaho kitu mah ku aing geus bae dicangkalak tadi teh moal loba bacetrot tamu. Aing beuki yakin ayeuna mah lamun jalma nu aya di satukangeun si Badra geus mimiti nembongan nu ngarti eta dedengkotna keur nyusud ka Den Komalatungga sareng ka Den Hartatirarang. Keun najan ilmu kahimengan kacida ahengna hiji mangsa bakal kapendeng oge. Kitu gerenengna tumenggung wanayasa ngarasahan heueul dumeh si Durgalapati teh kabur manten. Cirim tumenggung wanayasa langsung ngaleungit ti dinya. Kocapkeun deui kaayaan Sudira. Dina poe isukna Sudira isuk keneh geus aya di imah Juragan Sobir.
Najan sirahna radanya nyautan kene tapi maksakeun nepungan kaneng ina lantaran arek balanja kadayeu. Lamun teh mah neng ina sosoranganan balanjana geus tangtu moal nguntup lantaran balanjana teh kawilang pohara. Basa init ka imah juragan Sobir beungeut sudira teh ngahaja ditutupan ku lawon hideung. Sudira boga maksud nyamuni heula ulah nepikeun ka jadi catur balarea lantaran dirina anu geus robah tangtungan. Sudira boga pamikir satu tas nepi kadayeuh bengker beungeutna kakarek deuk dilaan. Sigana Dewi Rarang moal wawuheun nya. Samangsa lawung jeung neng ina jinisna ukur gumujeng we asa kagugu ku polahna sudira. Neng ina ngacembel beteung sudira awahing ku greget. Neng ina geus taya karagap we pangrasana mah sudira teh geus jadi milik dirina. Itu tagogodanya pamajikan batu tuh kade mentakan pamajikan teh ulah diantep baik kamu. Jadi we pikiranna teh ka mana karepnya. Basa unggah kana sado Mang Japri heran ningali beungeut sudira ditutupan ku lawon hideung. Sudira ngajentrekeun ka Mang Japri lamun dirina keur salesma ditutupan sote bisi bae tepa kanulian. Sanggeus sagalana tarapti sado maju lalaunan ninggalkeun imah juragan Sobir. Kocapkeun kayaan Dewi Rarang jeung Elsa anu poe eta teh rek ngajugjug ka lemur pasir ipis. Inditna ti Sumedang sakira jam 4 subuh ngahaja muru ieuh ulah teuing ka penterang di perjalanan. Untungna Den Lasmana keur cuti 2 poe jadi bisa jajab ka adina Dewi Rarang. Ongkohan Elsa ge anu sasatna mah calon garwana sarua deui milu. Pikeun Den Lasmana mah hitung-hitung bari ulin we jeung bebende hatena. Sakira jam 7 isuk-isuk mobil Den Lasmana geus anjog ka tempat pangreurehan. Ngahaja eureun di dinya lian ti arek dalahar heula oge rek ngadon heureuh sakedeung miceun ka capena. Mobil dipengkolkeun ka kenca ku Den Lasmana terus bae parkir di salah sahiji rumah makan. Kunyun, gerah udang lain hees wae sia teh. Geuleuh mending ngaladeh kitu eta ngacai. Ceuk Dewi Rarang bari ngareret ka Elsa anu keur sare di jok tukang. Ari Den Lasmana ukur nyenghel seuri ningali polah adina teh. Ari Elsa lalaunan ngulisi panona rura treret nengetan kaayaan di dinya. Be, geus nepi ka mana ieu teh Oces? Rarasaan mah asa tere lalampahan teh geuningan. Walon Elsa bari gigisi kana panona. Teu acan nyai neme oge dugi ka pangreurehan ieu teh. Walon Den Lasmana miheulaan nembalan. Matak si beungeut sia teh Kunyun, ngarah teu lulungu geura. Okna Dewi Rarang bari nyikikik seuri. Elsa teu nemalan, inyana ukur ngabegegan we ka Dewi Rarang. Hayu urang reureuh heula teh, bari sakalian ka cai, ceuk Den Lasmana bari muka panto mobilna. Meh bareng Dewi Rarang jeung Elsa tarurun tina mobilna, memeh dalahar anu tiluan teh nyarelang heula ka carai.
Rengse ti caraina tiluanana gugek dariuk dina kursi makan. Telila di antarana aya palayan kadinya, Dewi Rarang pesen kadaharan jeung inumanana sakalian. Jadi, arek sabaraha poe cicing di lemur pasir ipis teh. Tong lila teuingnya, lebar toko baju pirakuhan tembay tutup ieu teh. Ceuk Den Lasmana bari mareuman rokona kana wadah sekar. Alah sok ngebustam, pajar lebar toko tutup, nyarios bae hoream patebih sareng Ning Kunyun. Walon Dewi Rarang bari jebi. Ieu mah sok mamawa kanu tiisnya. Akama nanya bener-bener lain peda narah anggang sareng si Nyai Elsa. Pokna Den Lasmana bari seuri, panuna ngareret sakedeung ka Elsa. Anu direret ukur tungkul we ngan atra beungeutna teh bareube. Mualami aka paling ge 3 dinten. Hawatos kanu nuju meujeuna beger bisi ngalayung kawas hayam kalengitan careuke. Cek Dewi Rarang bari seuri, panuna ngiceupan ka Elsa. Nyaho teuing sia teh Oces, uing mah teu apal perkara care. Cek Elsa ngajebengan ka Dewi Rarang. Dewi Rarang ngadehem bari pok ngawakca. Poho sia teh Kunyun, peuting tadi sakira jam 8 peuting aya care keur ngusapan hayam bikang di tepas ya. Hayam bikang na teh ukur cicing we bari nyarane kana tak-tak eta care. Panon Dewi Rarang ngadila kalanceukna Den Lasmana. Beungeut Den Lasmana jeung Elsa teh areuceuy beureum ngarasa era meureunan ku Dewi Rarang. Duanana boga rumasa, lamun peuting tadi duanana dariuk ditepas bari lelendean. Ningali lanceukna jeung sobatna bangun anu eraeun teh Dewi Rarang nyikikik seuri. Kemah gancang angkat ke Cirebon aka, sumpingan tak kamas jenang ngarah Pararugu, tong dilamikeun deui abdi mamang paurkeun ieu teh. Sanesna naon bila aya nu ngalinur salah lebet kitu. Salah lebet naon aing pikiran teh jadi traveling deh. Ger kete aya kajantenan anu teu dipikah hoyong, selepat ketang der kete aya kajantenan anu dipikah hoyong. Makaning haroyong duanana eta teh. Cek Dewi Rarang bari ngagigik seuri bangun ngeunahna keranan. Ih, dasar si Oces mah pikah sabeleun ya. Cek Elsa bari celetot nyiwit ka Dewi Rarang. Ari Den Lasmana ukur seuri ngadenge caritaan Dewi Rarang teh. Heuleut sawatara waktu, 2 palayan rumah makan geus kadarinya bari angkaribung ku babawaan, sok-sok kadaharan jeung inuman teh ditunda dina meja. Sanggeus 2 palayan arindit anu tiluan meh bareng kupkop kana alasna sewang-sewangan. 1 tas rengse tina barang daharna Den Lasmana jeung Dewi Rarang katut Elsa nuluykeun deui lalampahanana. Kocapkeun deui kayaan Sudira nu harita geus anjog kadayeuh. Meh bareng Sudira jeung Neng Ina teh tarurun tina sadona, ngan untungna Cep Irman teu dicana ku Neng Ina lantaran keur apet karenjangna nyaeta Bi Oja. Renjang teh pambantu kitu nya. Sudira sareng Neng Ina laleumpang parendeng kawas taya kasieun katohian kunu wawu. Ari Sudira sanggeus leumpang narada jauh, bengker beungeutna gancang dilaan. Temong ayeuna mah beungeut Sudira anu kasep jeung gandang teh tangkanya cas.
Mun kaparengan papaliwat jeung mojang sejena maranehna teu sirikna pating laliuk atuh kasudira ngarasa kataji ku kakasepanana. Hal ieu teh katingali pisan ku Neng Ina. Anjeunna ngaraos bingah asa reueus tiasa sasarengan sareng Sudira. Basa nepi ka jongko lauk asin anu boga jongko anu ngaranna Bu Opon ukur colohok we ningali ka Sudira. Nya kasep nya cahayaan mangkaning pan dia aya mustika ti ratu siluman ratu jin dianya jadi aya sihir dina beungeut Sudira teh. Jadi pas ningali beungeutna teh beda kitu getaranna teh lamun aya sihiran mah. Arek nanyakeun meureunnan Bu Opon teh ka Neng Ina tapi teu urat kedal kasieun jadi matak tugeunah ka Neng Ina. Haturan Den, kumaha damang? Kamana we si Cep Irman ieu? Biasana masuk di cacanak balanja. Pokna Bu Opon meuni galeh-gehna keranan. Panonna ngareret heula ka Sudira. Berkah pangesto Bu Opon, kaleresan si Irman teh nuju apet ka Bioja. Bari dibantun ka dieu teh kadon gideg. Aya lauk asin naon bae teh? Waler Neng Ina socana alakili kana lauk asin anu ngagelar dina saregseg. Lauk asin neme dongkap ieu teh. Cobi tinggal tah dina saregseg. Asin jidut sareng peda beureum sakieu kasepna Den. Cek Bu Opon bari seuri kawas anu ngahaja nyindiran ka Sudira. Dasar Bu Opon memni ku asa mahiwal nyarios teh. Pajar lauk asin kararasep. Anu puguh mah lauk asin mah bararau. Saur Neng Ina bari gumujeng. Ulah lepat Den, anu bau mah seueur dipilarian ku jalmi geura. Pokna Bu Opon teu euleum-euleum tapi panonna mah sok maling teuteup teh ka Sudira. Aya wae Bu Opon mah. Bari nage abi mah kirang uningakeun ka raritu teh. Saur Neng Ina atra raraina bareubeu. Udah sanajan pamajikan juragan Sobir kita can pernah diutak-atik barang antikna. Maksad bibi mah anu bau jengkol, anu bau teh jengkol sareng peuteuy Den. Bu Opon ngagikik seuri asa lucu meureunna ningali Neng Ina anu samar pola. Manawi teh bau si mana horeng. Saur Neng Ina socana ngareret ka Sudira. Ari Sudira ukur manggut ka Neng Ina, inya nama ukur ngadedengekeun we kana wangkongan Bu Opon jeung Neng Ina. Da kitu ari awewe geus ngalobrol teh nya sok jorang. Neng Ina pok bae ngawak cadi ka Bu Opon. Ieu teh asin naon bae nu aya Bi? Dina saregsig meuni sararai kieu geuningan. Soca Neng Ina nengetan kana lauk asin anu seueur rupana. Lintang ti asin jidut sareng peda beureum teh aya oge asin tawes, asin sepat sareng asin bakrik. Anu sanesna mah moal kaangge ku Nen mah margi teu acan kantos ngagaleuh apanan. Walon Bu Opon nataan sakabeh lauk asin anu sok dibeuli ku Neng Ina. Sakedap Bu, bade tumaros heula ka wargi teh nya. Saur Neng Ina bari teras bae nyarios ka Sudira. Kang, bade ngagaleuh asin naon ieu teh? Maksud teh anu sakintena ku engkang ka itang sae upami diical deui teh. Ari Bu Opon ukur nengetan polah Neng Ina jeung Sudira manehna ge awewe bisa nganyahokeun kana sikep Neng Ina ka Sudira geus tangtu lain ngan saukur babaturan. Sok komo ningali tangtungan Sudira anu sakitu kasep jeung gandangna. Hartina mah Neng Ina teh geus ngijing sila bengkok sinembah hati nu jadi salakina. Pok bae Neng Ina ngawaler. Anu sanes mah nyungkeun asin bakrik sareng asin peda upami di eta mah 2 kintaleun kanggo aranjeunna mah. Dupi engkang bade asin naon sareng bade nyanak sakumaha? Engkang mah 4 rupi bae asin bakrik, asin jidut, asin pedawe sareng ieu asin tawes. Kirang langkung 2 kintaleun 4 rupi mah. Kaetang 50 kiloun sarupina. Walon Sudira nataan lauk asin anu rek dijual ku manehna. Uluh, leres eta teh Kang. Kumaha ngicalna? Saur Neng Ina katawis kaget. Nya ari dical mah
Kanu meser atuh. Walon sudira ngaheureyan kaneng ina. Nini pika sebelenya. Cenah leungeun ina nyiwit pigelang leungeun sudira. Sudira ukur nyerengeh seuri. Kun Kang teh gaduh langgan teh janten sadayana lauk asin teh kantun ngajajak we ka lemurna. Pokna sudira deui ngajentrekeun. Kartos upami kitu mah. Bu pun punten ngawadahan asin bakrik sareng asin pedak katami ku asin tawe sareng asin jidut. Teras dikilosakan tenangnya. Saur ning ina ka Bu Opon. Mangga Den. Walon Bu Opon meuni giakna keranan sabab manehna ge ngadenge jumlah lauk asin anu rek dibeli ku ning ina. Saumpamina tos teng siti dijajab abdi balanja anu sanes nanyakan. Sakantenan urang tuang di rumah makan Gunung Halu Paninengan. Seueur pisan katuangan anu mata kalanep gerakang di dinya mah. Jir halusnya rumah makan Gunung Halu Paninengan aing nyieun ah. Orangnya rumah makan Gunung Halu Paninengan. Kitu mah Gunung Halu payuh moal nya. Saur ning ina bet kawas kacarogena we sikepna teh semu ogo. Unyuk sumangga Den. Pun kangge hoyong ngaraosan da di dinya teh. Ulah mung saukur wartosna wungkul. Walon sudira teu ieu loba pamikir deui. Kacaritakeun Nyimas Erang anu keur ngahelaran ka lemur pasir angin sakumaha pancen tinu jadi lanceukna ieu Ratu Jin teh nya Ratu Siluman lamun dirina kudu nalingakeun kayaan di lemur pasir angin. Najan ti kaangga-angan ku pangawasana ieu Ratu Siluman Nyimas Erang inyana bisa nyungsi ka sakuliah lemur pasir angin. Sanggeus ngurilingan lemur pasir angin, Nyimas Erang cicing dina luhur tangkal caringin. Tetela kekuatan eta makhluk ti kacidarohakana. Ieu lemur pasir angin dikungkung ku pangawasana. Hanjakal aing can kungsi ningali jirim eta makhlukna. Kitu gerendeng Nyimas Erang bari panonna nyerangkeun ka lebah situ Sumilang. Mun seuk bisa ulin jeung Kang Sudira ka situ Sumilang. Kacida bagjana diri aing teh. Rasa kadeudeuh ka manehna moal bisa kakotret katulis najan mangsina nanding lautan. Ceuk Ratu Jin Nyimas Erang ngagerendeng deui. Bagjanya dipika cinta ku Neng Ina, ku Dewi Darang, ayeuna Ratu Jin nya Nyimas Erang. Gusti ieu Sudira. Ku pangawasana Nyimas Erang inyana hayang nyungsi kayaan Sudira. Najan di mana bae oge ayana Sudira moal burung kapaluruh ku Nyimas Erang lantaran Sudira geus nyekel mustika sisit weling pamere ti Nyimas Erang. Cacap ngawatek pangawasana pikeun maluruh kayaan Sudira. Nyimas Erang tangka ngarahanjug atuh. Atra beungeutna nyiak beureum kawas manggih katugenna. Mun ieu mah GPS meureunanya. Zaman kiwari mah. Catingalieun meureunan keur babarengan jeung Neng Ina. Ratu Jin Timuru. Cinta mah kitu pala warginya. Tipika cinta ku tilu awewe bari jeung sarua timburuanana beak karep teh ripuh. Mung berbagi pala wargi sadayana waktosna parantos teu nyekapan deui cag urang tuna ieu lalakon Sudiranya nu geulis di Pasir Ipis bagian ka 36 insyaallah kin urang lajengkeun kana bagian ka 37 cag urang tuna di Hanjuang siang urang teuneun di Haneuleum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasamper deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.